makanya sekarang yang pengen tahu ke Curug Cikoneng nah dia jalanannya saya ditinggalkan. Nah ya bacaannya pelang Sukanagara Pagelaran Tanjung Pinang Barat. Nah belok ke kanan aja tuh jalannya. Nah kayak PP Unggul dia nya itu tadinya jalan pokoknya guys sebelum Cempakanya. Nah pamega laporan Cempaka nama di Payun guys. Laporan nama di Payunnya ya di Payun bukan nama keberapa Cempaka nama di Payun berarti sebelum katanya nama sebelum Cempaka kalau mau ke Curug Cikoneng. Oke kita lanjut lagi guys, perjalanannya masih jauh guys. Jadi motornya trouble kempes pucat banget dia di bagiannya masih di Cempaka. Aduh aya wae. Pasti wiskeun anak audio Mohon pada keluar gadung mas nya aku mau dia leuwih parah mohon da pasti leuwih ka Jongma. aduh pasti marotong pan marotongnya udah tetep ari nuju kitu mah boro-boro tiasa motong. Aku subuh ya mas subuh tuh nya di terus keluar di pasar bola Mohon duit ka dieu jam 2 lewat Jongma ge soal ke kana motor biasa ieu mohon tiasa lah masana ngeureuh maju ai motor pami mobil mah moal tiasa pisan kana ieu nama pun angka kecelakaan nya bukan eta nu power nanti aduh abdi ge marak nembe euy ayeuna ca abdi teh sama di mana gitu abdi di Cipanas damal mah leungih ge di Cipanas semana hari bumi mah dileles mohon ieu ge bade kaleles abdi bade euy mohon iki bade kaleles kamari ge damal keneh abdi nya eta ayeuna nembe libur karena mah katanya jalan awon mohon eta lami di jalan teh jalan awon. karena mah banteh kedah rada teu asa mincak Mohon tah gitu tuh Pak abdi ge tadi bade berangkat raraoseun abdi soalna abdi kantos robek ban kira angin saalit oge aduh cak abdi teh soalna upami ngeban lemes mah nya kakitu-kitu nya kagesea gitu abdi ge atuh kantos Mohon. bade berangkat mancing ka Janghari nya di sana maya abdi mah ngadorong deui ka sabarak ayo kuat nya kana ieu arit tebih ke bukan susah hanya sudah tukang sama abang gitu kok ieu saturna mah ari da mal tiasa di kukumaha itu kedah naon ada abdi bab kadalat datang mohon abdi tos 4 kilo tang ngadorong cangkeul Nya. capek wah digulung terus pusing Pak tur nuhun pisannya Sami, di kantun heula Ya, mangga Pak yuk Selamat. yuk mangga assalamualaikum. Pak mangga
nyampe Sukanegaranya kita lanjut guys, kita motong jalan ke depan dak. Yo mudah-mudahan halus. Ya Allah, mulai nyimpan HP nih.